Di antawi salat-salat anu di waktos-waktos anu henteu disunatkeun berjamaah. Kayak maksudna cenah kumaha? Jadi salat-salat sunah teh aya salat sunah anu disunahkeun berjamaah. Aya salat sunah anu henteu disunahkeun berjamaah. Gitu. Tah anu disunahkeun berjamaah mah engkena teh sapertikeun aya sapertikeun salat Id gitu nya. Salat gerhana. Tangke aya deui salat-salat sunah anu henteu disunahkeun berjamaah. Sapertikeun salat duha, salat hajat. Kalabat ieu di antawisna teh tuh. Ieu aya di pas salat namina teh salat jawal tuh. Salat jawal. Salat jawal teh tadi teh beres waktu duha, beres waktu duha, sataacan waktu lohor. Zawal. Sataacan waktos sataacan ponon poe teh di luhur gitu. Jadi masih kena aya nyisa sakedik intina mah panungtung waktos duha we gitu. Panungtung waktos duha. Tah ieu salat-salat anu para ulama henteu sadayana sepakat gitu. Tapi bade ngalaksanakeun mangga nami nambihan amal soleh mah kitu. Tas salat jawal. Wakila hiya sunatud duhri cenah. Aya oge nu nyebatkeun cenah salat jawal-jawal teh cenah eta teh qobla duhur cenah gitu. Jadi teu aya cenah aya nu nyebatkeun kitu para ulama. Cenah salat jawal mah eta teh salat qobla duhur cenah. Sanes sanes 2 rakaat anu khusus